Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utami nama tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayu nama tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Wargi-wargi dongeng Sunda nu mulia. Sumangga wang cobi teraskeun deui insyaallah serial silat Sunda Jaka Wulung karya Bapak Hermawan Aksan. Mangga Kang Ubaidillah, Kang Rusdiana oge Kang Dava, Kang Lisad sareng sanesna. Insyaallah mudah-mudahan tiasa langkung rutin kanggo dongeng ka mimiturang sadaya. Serial Jaka Wulung. Inti pedaran nu parantos diguar ku simkuring sapara kanca nyaeta harita teh Jaka Wulung megat laju mangprungna hiji jawara nu nalah Bratalaras. Anu satuluy nama sanggeus parihare omong di antara 2 jawara. Si Bratalaras teh nyaritakeun yen cenah Jaka Wulung ulah waka deuk ujub takabur lantaran bisa ngahindarkeun sababaraha panarajang munggaran di jawara iblis alias si Bratalaras. Satuluy nama ti jawara iblis ngecagkeun mojang anu dipapanggulna satengah dialungkeun ka deukeut lulungkun saliara. Kukitu ketak paripolah nu kurang ajar. Kasundut oge amarah Jaka Wulung. Manehana teh antukna mangarasa keheulain lumayan. Barang nempo naon nu dilakukeun si jawara iblis ka nyemojang. Hei Kang, saha oge nu ujub takabur euy? Saha nu ujub? Budak iblis. Si Bratalaras laju ngamang-ngamang tongkatna kana palebah beuheung Jaka Wulung. Manehna teu wani gana-gana nganggap remeh deui ka eta budak rudin. Ari si Kang, saha nu iblis teh Kang? Saha nu setan teh? Corelat Jaka Wulung hindarkeun diri tina panarajang si jawara iblis ku lengkah-lengkah nu bangun hampangeun. Tapi eta panarajang si Bratalaras dengan saukur hiji pancingan. Sakilat manehanana muterkeun awakna nutulkeun kana palebah kolebatna awak Jaka Wulung dina ngahindarkeun panarajangna. Mitra Sunda nu mulia. Tapi si jawara iblis teu mereka sempetan ka Jaka Wulung. Leungeun kencana nu bebas muter kurang leuwih satengah lingkaran
Sarta manehna deuk nyoba-nyoba mapakan Jakawulung tina jurusan nu beda jeung laju tongkat saktina. Tapi Jakawulung kaliwantang jinasna ceurelan. Laju ngareundekeun awakna pikeun nyingkahan aworna dua kekuatan. Lantaran aworna dua kekuatan nu teu perlu, mungkin bae bisa ngabalukadekeun meres tanagana. Kulantaran kitu Jakawulung teh leuwih milih nutulkeun gerakan-gerakan nu jadi lawana. Tetela wargi si Bratalaras teh lain jawara sakatiga. Ti leutik manehana geus meunang panggembleng ilmu silat main penuh hebat ti saurang tokoh sakti di wewengkon Gunung Cakrabuana. Anu manehna teh eta kasepuhan geus kakoncara ku jujuluk si Ramo-Ramo Iblis. Lantaran cenah karesepna teh bisa disebutkeun teu parok jeung manusia umumna. Nyaeta sok ngacak-ngacak awak nu jadi lawana, sok sanajan geus tanpa daya kacida kejemna. Dina zamana tokoh-tokoh di dunia pasilatan malah mati golongan hidung oge pada arembungeun boga urusan jeung manehanana. Sararea jeung balarea pada gigis miris lamun yang hareupan guruna si Bratalaras. Barea geus teu sungkan dengan nilai yen si Ramo-Ramo Iblis mah geus lain deui manusia biasa tapi lir ibarat iblis. Kitu deui si jawara iblis alias Bratalaras. Manehana digembleng ku si Ramo-Ramo Iblis. Sarta si jawara iblis nampa panggemblengna teh dina sagala rupa ilmu katut kalakuan nu jadi guruna diturunkeun. Ngan beda nama mitra Sunda. Si jawara iblis ngamanfaatkeun rupana nu lumayan kasep teu goreng siga guruna. Tajalian nyaeta pikeun nyalurkeun hasrat jahatna. Wargi dina hiji kasempetan si jawara iblis nempo hiji kamungkinan panarajang nu matak nguntungkeun dirina. Nyata mangrupa jurus-jurus nu ngandelkeun sepakan sukuna. Gerakan sukuna kacida cepetna. Salian si eta tongkat saktina oge. Leungeun jeung dua sukuna si jawara iblis bener-bener ngabelesulkeun hiji jurus nu lir hujan silantang ka Jakawulung. Panarajang nu lain samanea teu beda ti angin topan. Mitra tapi sok sanaos kitu urang mah banget percaya ka Jakawulung. Sanajan pangalaman dina tanding patutunggalan manehna teh kaasup arang langka ngasah ilmu pangawruhna. Tapi manehna geus nampa hiji pangwirid nu ampir sadaya ilmu silat nu rongkah ti hiji jawara sepuh nu nolah Raden atawa Resi Darmakusuma. Resi Darmakusuma alias si Karta geus nurunkeun ampir sakabeh ilmu pangawruhna. Sanajan pikeun Jakawulung masih perlu diasakeun deui, masih perlu ditingkatkeun deui keampuhanana jeung kahebatanana. Salian ti eta, nalurina ge geus kaasah kalawan lumayan asak katambah-tambah uteukna motekar, manehanana mampu pikeun ngayonan sajumlah panarajang nu munggaran ti jawara iblis. Kukituna sajalan jeung langit nu mangkin reueuk di eta wangkon, Jakawulung jeung si jawara iblis durder ijen patutunggalan lumayan hebatna. Si jawara iblis oge teh sungkan-sungkan di ngalakukeun gerakan jeung jurus-jurus pikeun naksir-naksir kakuatan. Manehna ngalarapkeun ilmu andelanana. Ilmu orai sanca emas nu mangrupa gegeman andelanana. Hiji ilmu nu dumasar kana gerakan-gerakan ti budaya nu motekar tur taliti kacida, tapi oge dibarung ku jurus-jurus leungeun nu matak ngagetkeun nu jadi lawan. Tapi sok sanajan kitu,
Jakawulung sanajan tanaga lapisana masih kana perlu disampurnakeun. Tetela eta jawara ngora teh mampu ogen rapen sagala pangwirid nu digemblengkeun ku guruna nyaeta Ki Karta. Utamana mah gerakan-gerakan tina ilmu sakti nu nalah Gulung Maung. Ku pinter-pinterna Jakawulung. Malahan kalan-kalan manehna nyeling-nyeling gerakan ilmu gagak rimang. Nuku manehna diulik tina pangalamana ngintip perhatikeun budak-budak urang Jipang nu lalatihan di wewengkonna. Di pihak liana, si Bratalaras terus oge ningkatkeun kecepatan gerakna sarta ningkatkeun oge tanaga-tanaga luar jeung lapisanana. Manehana satekah pola terus masang gerakan-gerakan ti budaya mancing pikeun ngajiret menjadi lawana. Tongkat sakti nu tungtungna dieun tina wajah pating belesur di barung ku sora nu ngaheos ngancam kana palebah awak Jakawulung. Tapi mitra kumata kelok. Cerat, kolebat. Pamuda ulah Jakawulung teh mampu oge ngayonan tiap-tiap ti budaya jeung panarajang jadi musuh. Oge bisa ngepeskeun panarajang nu mangrupa jurus-jurus nu ngandelkeun ranggeman atau cakaran. Malahan mah kalan-kalan si Jakawulung manehanana ngamanfaatkeun kasempetan sanajan ukur saeutik pikeun narajangkeun jurus-jurus hebat. Wangunan kainu ipis dina leungeunna sabarakali ngincer titik-titik kelemahan dina awak nu jadi lawana. Mitra Sunda nu mulia, Jakawulung memang geus nekadkeun dirina moal rek satengah-satengah dina padungdung patutunggalan jeung si Bratalaras nu jelas-jelas mangrupa jawara iblis. Nyata hiji manusia nu teu boga moral. Jakawulung memang geus nekadkeun dirina janten manusia nu loba guna tulta manfaatna pikeun kapentingan jalma lea. Ku sabab kitu, si jawara iblis bener-bener ngarasa jengkel oge sarta panasaran ka Jakawulung. Mitra, manehana sama sekali teu bisa ngaragap awak Jakawulung nu lingas pisan. Saupama nu jadi lawan teh tokoh sohor, tokoh nu kakoncara ka ditu ka dieu, manehna oge bisa maklum lamun kudu ngalaman padungdung nu saimbang. Tapi lawan ieu mah lain tokoh nu sohor, lain tokoh nu kakoncara ka jana pria. Ngan saukur budak lelaki belasan tahun tur tarudin, nu ngaranna oge can kungsi ditanyakeun. Bener-bener si jawara iblis kawiwirangan. Kulantaran kitu mitra, di jawara iblis nyiapkeun deui jurus pamungkasna nu mangrupa jurus Ramo Naga Maut. Ilmu ieu teh sabenerna mah can bener-bener dikawasa ku manehanana. Manehanana perlu latihan nu lila pikeun ngamatengkeun jurus saktina. Tapi jika nama mitra, si Bratalaras geus poekeun kumaha carana ngayonan ieu Jakawulung. Manehana sama sekali teu manggihan jalan sejen pikeun meruhkeun pamuda eta. Ku kituna mitra, cerateng di jawara iblis nyiapkeun hiji panarajang kalawan dibarung ku sora nu ngaheos. Manehana ngalipetkeun tanaga lapisana sabaratikel sarta disalurkeun ku manehana kana leungeunna nu di satengah dibuka. Karasana kukukuna teh maranjangan ngawangun cakar mangrupa naga. Geus kitu mah teu anta parah deui. Cerelat sebut tius. Ki jawara iblis luncat di barengan ku sora nu ngagaur nu matak ngageterkeun dirgantara di eta patempatan. Hiat!
musuhna boga paniatan rek ngabelesurkeun cakar nagana ka palebah dadaana Jakawulung. Jurus naon eta we? Jakawulung mitra dangaran juga oge nitenan elmu nu jadi lawanan nu kacida rongkahna jeung manehna teu kenal. Manehna ngarasa sadar yen si Bratalaras alias Jawara Iblis geus ngabar elmu andelanana. Ku kituna mitra Jakawulung teu loba pamolah deui. Manehanana teu nungguan panarajang nu jadi lawan. Cerat manehna oge mindahkeun pakarangna kana leungeun kenca. Top. Satuluyna laju ngabar gegamana. Jakawulung nyiapkeun jurus andalanana. Manehana ngagaur panjang. Bari nyalurkeun tanaga lapisanana lumayan rongkah kana ramo-ramo leungeun nu beulah katuhu nu oge rada muka. Corelat, hiat, belesat, hiat, duar. Kapireng dua tanaga nu teu katenjo ku panon awor di luhur di dirgantara nu ngabalukarkeun hiji sora nu handaruan. Jakawulung rada ngajeblag ka belah tukang, kurang leuwih 2 atau 3 lengkah. Kuda-kuda rada oyag, leungeunna karasana teh lirengah hantem sarupa wajah. Sarta tanaga pantulana ngabalukarkeun dadana lumayan eungap. Jakawulung rada sungar sengir nahan kasakit. Mitra kumaha di pihak lawanannya eta Jawara Iblis. Di pihak si Jawara Iblis, manehana oge tetela ngajengkang jauh pisan ka belah tukang. Awakna ngagadebut kana jujukutan, dadana siga nu diduruk ku seuneun ngabelah-belah. Nu dibalukarkeun ku pantulan tanaga panas akibat jurus-jurus nu awor di luhur. Manehana rengha pranjug. Tina sela-sela bibirna ngalai getih kentol. Nu satuluy nama si Bratalaras ngagodeg-godegkeun sirahna. Ngusir sirahna nu asa muter baluang. Ya. Kitu popokanana ka Jakawulung. Saha sabenerna maneh teh jang? Jakawulung laju ngalieu ka palebah si Jawara Iblis. Terus ngetep si Jawara Iblis antep bari mangmang oge alias ragu-ragu. Dina kaayaan siga kitu, sabenerna bisa bae Jakawulung ngirimkeun panarajang kalawan sesa-sesa tanagana pikeun mungkas ketakna si Jawara Iblis. Tapi Jakawulung dak dumadak dilimpudan ku hiji rasa, nyata rasa welas asih nu aneh ka sasama manusia. Manehana teu bisa nyerang ka jalma nu geus tanpa daya jeung upaya. Masing sakumaha bae oge jahatna, manehna moal ngalakukeun tindakan siga kitu. Tah hal ieu teh mitra Sundal mulia nu engkena mah janten hiji kakuatan ti Jakawulung nu sakaligus oge jadi hiji kalemahan pikeun eta Jawara Ngora. Ngaran kuring Kang Lur. Nya. Ngaran maneh saha jang? Ngaran kuring Kang. Jakawulung. Si Jawara Iblis dikerung-kerung nyoba-nyoba nginget-nginget meureun naha aya jawara di dunia pasilatan nu boga gelaran Jakawulung. Cangge sabaralilana tetelah henteu. Manehna teu kungsi mireng eta ngaran Jakawulung di dunia pasilatan, boh di golongan bodas, boh di golongan hideung. Ceuk pamikir si Jawara Iblis. Manehna pasti budak siluman. Budak demit. Jang. Kuring tuh menyadeui.
Kumaha Kang? Nah maneh boga jujuluk atau bagelaran di Balarea. Kitu kira-kira pananya si jawara iblis ka Jakawulung. Ditanya sarupa kitu Jakawulung rada kerung sakedapan. Manehanana teu pernah boga pamikir boga jujuluk naon bae oge. Halus atawa henteu. Jakawulung teh nyaeta ngaran dirina. Eta teh paling henteu ngaran nu dibikeun ku jalma nu ngarawatan manehanana. Sajongjonan Jakawulung meuremkeun panona. Bari tumanya dina hatena saha ari kolot kuring nu sabenerna teh. Si Bratalaras satekah pola nguniang hudang. Satuluy namah nyokot tongkat sakti na bari cumarita. Yang kuring can asor. Kitu ceuk si jawara iblis bari Era Parada. Era Parada namah wargi diragrageun ku budak satepa tapi manehanana teh teu ngarasa eleh atawa kitu bae indit tina tempat atau pakalangan ijen patutunggalan. Yang kuring can asor euy. Jakawulung kuring can asor. Kuring teh tacan eleh. Kuring bakal datang deui manggihan anjeun dina hiji mangsa. Kitu pok-pokan si jawara iblis. Mitra Sunda, kumaha sikep Jakawulung barang manehna nguping caritaan siga kitu ti Bratalaras alias jawara iblis. Eta pamuda neuteub seukeut ka si jawara iblis dibarung ku nada pangancam oge ka si Bratalaras. Bari sok manehna nyarita. Poe ieu mah ku kaula. Andika dibere kasempetan. Tapi rengeukeun ku Andika, jawara iblis. Awas. Catet dina hate Andika. Lamun ieu ceulik kaula masih nguping kalakuan Andika anu goreng patut. Malingan wanoja ti unggal lembur. Pirengkeun ku Andika. Ulah sambat kaniaya. Kaula Jakawulung moal sungkan-sungkan de bakal ngapiresan Andika. Mitra estu hiji kekecapan ti budak ngorah nu leubeut ku kekecapan jalma sawawa. Hal ieu teh teu kedah jadi hemeng mitra Sunda nu mulia. Lantaran manehna dina entep seureuna bahasa kagembleng oge ku kasepuhan nu lah Resi Darmakusuma alias Ki Karta. Kalian manehna nampa panggembleng sababaraha rupa ilmu kanuragan oge ilmu kasantikaan ti Resi Darmakusuma. Jakawulung nampa ilmu sastra anu lumayan hebatna. Ilmu bahasa jeung sastra estuning hiji ilmu nu sarua diulikna ku Jakawulung ti Resi Darmakusuma nu mangrupa salah saurang tokoh penting di kerajaan Sunda Pajajaran. Mitra cageula mitra Sunda nu mulia, insyaallah enjing pagetoang cobi teraskeun deui. Hatur nuhun kana perhatosan hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kakhilafanana bubuhan sanes ahlina. Sumangga mitra Sunda nu mulia. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangtu bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kakhilafanana, mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.